Agama diturunkan ke alam dunia lain alat keur debat, tapi keur ngamankeun nu debat. Agama digubrakeun ke alam dunia lain alat keur pasea, tapi keur ngadamekeun nu pasea. Pangarana ge agama, ari A teh anti ari gama teh kacau, jadi agama teh anti kacau. Tapi naha agama geus aya ti baheula tapi nu debat taya eureuna. Agama geus aya ti baheula tapi nu pasea beuki loba. Ta ieu mah lain salah agama tapi salah jelema. Mata agama dikajelemakeun ge da sabab jelema mah lamun jahatna leuwih ti sato. Sato mah contona kambing, mun ngaranjah kebon sampe nu diranjah nangan sabatas daunna, lobana ngan sabatas wareg beteungna. Tapi jelema nya daunna, nya tangkalna, nya beutina, nya diruksak pagerna. Lobana lain satangkal dua tangkal, tapi sakebon ku jelema mah bisa beak. Sok kacaritakeun pandina berita, teu saeutik jelema nu ngagarong imah sajabana ti ngagarong TV, duit, perhiasan jeung barang-barang berharga nu sejena teh nu bogana deui dipaehan. Jeung ari nu ngaranna jelema di mana maehan bisa leuwih sadis tibatan sato. Kakocapkeun aya nu dimutilasi. Cek paribasa mah dicacak di walang-walang teh lain bobodohan. Nu diasupkeun kana karung, nu diasupkeun kana kardus, tuluy dipiceun ka jarian jiga runtah. Nah aya kabejakeun sato ngagarong imah, ngagarong TV, duit jeung sajabana bari maehan boga imahna pan eueuh. Tapi sabalikna nu ngaran jelema lamun mulya mangka mulyana ge leuwih ti sato, bahkan leuwih mulya ti malaikat. Manusia mah disebutna ge pan di mana nepi kana kamulyaanana disebutna ge kamil mukamil, artina sampurna dina sajeroning sampurna. Tapal badieu urang sing ingat yen manusia teh makhluk anu dimulyakeun. Jeung ari nu ngaranna barang mulya boh rek dibeli atawa rek dijual pan kudu diuji heula. Contona logam mulya nu disebut emas, pan memeh dihargaan ge diuji heula. Kahiji diuji kaaslianana, nah asli nah palsu. Sanggeusna dikanyahokeun kaaslianana, tuluy diuji deui kadar kaemasanana. Nah 24 karat ya teh emas teh nah sakarat. Sakarat Mang Udin. Lamun geus kanyahoan karatna ka karat ditaksir hargana. Mun 24 karat hargana sakian ratus ribu, mun 18 karat hargana sakian. Da urang gelir ibarat gitu,
dihargaan sote boku manusia boku kagungan nyaeta sanggeusna teruji sanggeusna terbukti kamulyaanana matak cek papatah kolot teh amah ulah waka suka seuri lamun can apa jati diri geus nyaho acan kana jati diri manusia ari jati diri manusia di mana katingalina di mana jati diri manusia katembongna tembongna jati diri manusia nyaeta dina karya anu nyata dina gawe anu hade dina amal anu soleh dina akhlak anu terpuji artina nalika geus nyata dina karya dina gawe anu hade anu mangpaatna karasa ku papada manusia jeung ku papada makhluk Gusti Allah nu sejena tadi dinya kakara manusia aya hargana khairun nas anfa'uhum linnas jadi manusia disebut hirup lamun kaala mangpaatna didinya kakara aya hargana naon hargana manusia sabaraha hargana manusia cik kunaon dihargaanana nah aku duit nah aku harta aku tahta aku wanita lain ku eta mah penghargaan timpa pada manusia lain harga anu sanyana hiji-hijina harga manusia munggu Gusti Allah nyaeta al-jannah nyaeta sawarga nu osina pinuh rupa-rupa kanikmatan jeung eta kanikmatan teh sifatna langgeng taya wates ruanganna taku sabab Allah deui harga nu pantes keur urang salian ti sawarga mangka hade urang ulah rek ngalacurkeun ulah rek ngagadekeun ulah rek nukeurkeun jeung ulah rek ngajual diri ku harga anu murah ari harga anu murah teh nyaeta dunya jeung osina contona jalma anu ngajual dirina ku harga nu murah diantarana nyaeta jalma anu nukeurkeun pangabdianana kana rupa-rupa perhiasan dunya nyaeta jalma anu agamana dijadikeun kedok pikeun ngala rupa-rupa kauntungan dunya jadi sakumaha susahna hirup orang di dunya sing inget ulah rek wani-wani nukeurkeun pangabdian jeung pangabutuh dunya jeung kauntungan dunya sing apal urang teh keur hirup di dunya jeung erek ka mana sanggeusna ti dunya
Sabab ari di dunya mun hayang nyorang kana jalan ka akhiratan, nyaeta kana jalan kanikmatan teh lolobana mah urang sok kabobodo tenjo kasamaran tingali. Sabab cekat teranganana hupatil jannatu bil makarihi wa hupatin naru bisyahwati. Ari sawarga mah dihiasna nyaeta ku pirang-pirang perkara anu matak pikageuleuheun, sedengkeun ari naraka dihiasna ku rupa-rupa hal anu pikaresepeun. Jadi urang lamun rek nyorang jalan ka sawarga mah sing nyaho yen perjalanan ka sawarga teh rumpil rumit pinuh ku rupa-rupa cocoba, kudu ngaliwatan heula hese capek susah payah pahit getir lara balangsak, pinuh ku perjuangan jeung pengorbanan. Di antara pengorbanan anu utama dina eta perjalanan nyaeta ngorbankeun perkara-perkara anu dipikaresep. Sakumaha parantos dicontohan ku Kangjeng Nabi Ibrahim, ari nu pangdipikaresepna ku Kangjeng Nabi Ibrahim taya sanes nyaeta putrana anu jenenganana Kangjeng Nabi Ismail. Ta urang mah tuleutik-an we heula mun resep kana ngadu hayam, ngadu japati, ngadu manuk, tah eta we heula korbankeun. Mun resep kana judi, kana mabok, kana zina, tah eta korbankeun. Mun resep kana ngabohong, kana jalir janji, kana ngahina batur, kana ngomongkeun kagorengan batur, tah eta korbankeun. Jadi naon wae nu dipikaresep boh leutik boh gede anu sakirana baris ngahalangan urang kana migawe taat ka Allah jeung taat ka Rasulullah, wayahna eta kudu dikorbankeun. Sabab lolobana mah karesep teh jadi hijab anu nyababkeun urang jadi kabobodo tenjo kasamaran tingali. Sing inget urang teh keur aya hirup di dunya, ari dunya cekat teranganana ad-dunya mir'atul akhirah, ari dunya teh unteungna akhirat. Cik ari unteung kumaha osok ngenteung, ari ngenteung teh ngaca atuh teh nyaho ngenteung mah osok tara ngaca. Talamun ngaca kumaha naon nu katingali dina kaca sarua teu jeung aslina. Sarua nu bener, cik inget-inget deui bener teu sarua.
nya henteu atuh teu sarua cok, beda. Ari hartina eunteng teh tibalik. Jadi maksudna dunya mah tibalik, hartina kabalikanana ti akhirat. Mungku bahasa Indonesia mah jadi dunya adalah cermin akhirat. Artinya dunia itu merupakan kebalikan dari akhirat. Geura sok ngaca tingali dina kaca mah tibalik. Naon tibalikna? Eta tingali nu kenca jadi katuhu, nu katuhu jadi kenca. Bener teu? Karek kapikirannya mata gesing daek mikir. Demoal kapikiran temikir mah. Jadi hartina lamun urang hayang nepi ka sawarga, mangka dina ngajalanan hirup di dunya kudu sabalikna. Lamun ceuk dunya kenca, cokot nu katuhu. Lamun ceuk dunya nu katuhu, cokot nu kenca. Ngarti teu? Jadi nu saestuna di dunya mah nu dipikaresep ku hawa nafsu eta teh lolobana mah pinarakaeun wungkul. Jeung ari nu dipikageuleuh ku hawa nafsu taeta nu pisawargaeun. Jadi tingali tekad ucap lampah urang balikeun ayeuna. Jadi tekadkeun ucapkeun lampahkeun teh anu sabalikna tina hawa nafsu, anu teu saluyu, anu bertentangan, anu bertolak balakang jeung kahayang jeung karesep hawa nafsu. Jadi nu jadi udaganana dina kahirupan ieu nyaeta kahirupan nu ayeuna nu keur dijalanan ku urang masing-masing, gerakna tekadna ucapna urang teh ulah dumasar kana gambaran dunya, ulah kumaha ceuk gambaran dunya. Sabab dunya teh eunteng, ari eunteng teh sok ngabohong, sok ngabobodo. Contona tadi ujang ngaca, nu asli nama katuhu nah dina eunteng mah jadi kenca. Ta eta sifat eunteng. Jadi ulah cek enteng teh artina ulah cek dunya, tapi kudu cek wahyu. Sakumaha anu paranto dicontohan ku Kangjeng Rasul, wa mayantiku anil hawa in huwa ila wahyu yuha.